Hat aing ngarek mancing jeung neangan si kenyor heulang ka saung ayo nya di beki dulu balaukna ieu gede ayeuna kan jam 3-an yo lauk garala kan yo lapar yo ayeuna ieu. Kamu mah ieu mengenah mancing. Aing rek ngacacing heula nah. Kenaon, Mang? Aduh naing teu naon. Nyantu juga ngontrik mandi di dinya, oco. Buset budak. Heeh. Ane mau naon jang? Manuk. Manuk. Heeh. Ayo nembolan ka pos heula. Iya, bener-bener. Ka dieu. Nah, Eta mana bener mah manuk jang? bener manuk. Coba urang nempo. Ya. Daek buka heula nya. Ulah basing-basing lepas nih mahal. Mahal. Manuk naon ieu? Kacang. Kenalan. Halus kan? Heuh alusnya. Iya. Kacang lain ieu. Kacang. Ah, maneh ke coladi deui. Iya. Ka urang nipu deui. Bener. 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 Bara duit teh jual. Cepet. Jeung ke urang bayarnya. Yo. Kayak gocap deui ke kapanggih himpasnya. Pokoknya mah amun kapanggih jeung urang himpas we nya duit nya. Oh geus sejang. Yang geus. Mana? Ayo. Awas yang manuknya. Tah. Kain boga manuk nekas senior ah sagalian minum pancing yo nuduhkeun ieu manuk alus banget. Nang hadong situ lang bah. Situ baporus berpudak-pudak pasti uruk dari kahulu. Naik tu mulak menjabu modom. Sarkipri kurilap jegur. Kenal saya tuh budak. Assalamualaikum. Tarawan ka mana wae. Naon? Bos. Naon ngo? Sama naon ngo? Ah, Mau naon? Kita coba yuk kali merapat. Eta mau naon? yuk. Aing beli manuk. Beli Budak. manuk. Manuk naon? Manuk pacar alus banget sorana. Ilo. Coba tepanyor. Percaya kok kusia. Tepanyor. Urang naon tepanyor? Belian berapa duit ya? Hah? Belian berapa duit? 100.000. Oh, 100.000. Ilok manuk iya ngo. Manuk pacar eta nang beli di budak. Ini soalnya suara pitik ngo. Oh Iya, bukannya? iya, heuseuk. Teu percaya mah alus cenah. Aing nulis 100.000. Tepanyor. Aduh. Ini tepon penyor ah. Buset, ilok manuk kos kieu. Buset, eta mulai maruk ieu pitik sih mau katipu eta ngo. Nya. Pitik ieu. Pitik eta mah sia Ai mau kitu saya mah ngo. meureun aing katipu. Lah, Kat ai kitu mah aing dibangkat tipu ku budak meureun. Ku budak tiluan. Usaha emang itu nah. Si Juan jeung si Kiki. Oh, budak eta. Tiluan. Nah, berarti sih nipu Jangan. sia tuh. Heuh, Kayak ulang kerjain baliknya. heuh. Kumaha? yo katipu ku budak ngo. Aya aing ide mah boga. Betul. Ayolah, Benar. sip. Oh nya. Oh. Ayo. Kayak Din, gitu mah. ya nungguan aja nya. Siap. Oh. Ayo. Bos, ayo. Tungguan posnya. Iya. Tinggal ngagotong. Ayo mana? Oh, aing geus nyiapkeun. Oh, jaga barudak. Budak biasa sok kan lewat jalan jiwa eta, tiluan teh. Henteu, tadi budak aing nyeletas di warung. Oh, Kedeung ge balik lewat dieu. Teu aing rek ditungguan na ieu. mun tadi marangkat Ke warung. ke warung. Geus ayeuna sia mangkat we. Nah itu tuh. Aja nih kuan tungguan. Geus aing jeung makada nya. Oh, sia ikut tuh ka mana ke? Dak ka beneran. Ka dieu heula dak, ka dieu heula dak. Dieu heula. Nah dia, Mang. Aing manggil manuk tadi halus banget. Manuk. Heeh. Hei, udah maka. Naon? Manuk naon ieu? Soalnya manuk halus ieu. Oh, Sudah dibuka. heeh, Mang. Ya, kedeung nya pangnungguankeun nya. Eta caklan nya. Kade ulah lepas pokona ieu lamun lepas. Pokona bahayanya. Soalnya manukna halus banget. Suarana ge eueuh deui. Oh, Nya aing geus tandang heula nya. ulah poho mah duit. Heeh. Halus ya. Ini ngehejon. Nyaho. Oh, eta teh umpana itu mangkat itu nih. Set deh. Mana sih lila banget? Nyaho lilo banget. Nya buka ya. Buka mah.
Ih, orangnya penasaran. Ih, tong kayak bising dengan Mang Kenyor. Ajen tuh. Tong. Ngalila. Kesajen gue kamu. Ngalaunan. Ada ya. Yuk, manuk biek ieu. Biar. Buset tai. Yang memadi paper tai. Tai. Buset tai. Ya, tipu ya aku mah. Bangke batnya. Orang kan ngerjain budak guys. Heeh. Mendingan ge urang ayeuna ganti urang mancing yuk. Ayo. Tapi harapna ayo. Gampang, parab mah aya na itu kayak ngalana na itu. Ke eueuh dengan itu. Aya pasti ya. Ayo lah. Ayo. Yang penting yang pokoknya yang laut nah. Oh, parab. Opa lo masih araya gabut ge. Nah, ieu we nyot mancingna. Dulu eta oh. Hah? Eta dilarang mancing di sini. Pasti heuh geuning nya ulaheun. Dilarang mancing di sini. Geus na itu yuk. Di mana? Beh kidul. Oh, eta berartinya kan na ieu mah ulaheun urang. Heuh nya. Koret banget. Padahal loba ieu dah. Ya, bang mancing ge meni ulaheun nya. Madit semua teh. Ayo pindah ke berartinya tah. Ayo. Sak gening geus pureut. Anya paraban lauk heula ah. Buset itu budak mancing di kobak aing haram jadah banget. Woi. Woi. Hei. Bolot apa sih ya? Oh, nang. Kade. Nang. Saya tuh bisa maca apa eta? Dia eta. Dilarang mancing di sini. Yang dekat jeuleuh. Kan dilarang mancing di sini. Oh. Ayo mancing itu na itu. Oh, eta sarua. Sarua. Kan ayo mah tulisanna na ieu mah ngabari ka ditu. Sarua buabi. Wih, mana tuh bisa maca? Aduh,